Ngopi tuh. Ini mikiran hutang. Kayak ngopi we di 2000 perak we. Ah. Mana Dan? Balong lagi. Bangun. Yang belut. Oh. Belut tuh ya kieu. Malor kene belut nih. Kopi boga. Rokok aya naon deui. Tapi hawuna eueuh di mana hawuna nya? Hah, teka bawa meureun hawuna ge. Tinggalin itu. Wah, cepat heula lah. Mending hayang ngopi kieu eta euy. Capcik ka saha nya euy. Aya kopi euy. Bakoy. Mana itu tuh kopi nu aulong. Wah, parah bener ada mah bro. Wah, di bawah kabur kopinya euy. Ucuk dicinta ulang pun tiba ketika saya hayang ngopi pas parangan ada. Lu. Kopi na kemana jeung rokona ya HP na aya. Lamun dicopot nu mau kudu jeung HP na aya kopi na kemana? Bro rokona kira aku cak-cak beukeun kopi mah jeung rokok. Cek beja cak-cak mah beuki bodeng, cak-cak beuki bodeng anger we kopi aing dilebok. Ah, udah kemarin dengan kopi euy. Heueuh urang teh teunan kopi di dieu jeung rokok sabat nyokot korek lamun ku bangsat meureun kudu dicokot jeung HP na. Oh, tadi ku si Pakoy dibawa ka itu. Mana ningali? Heeh, ningali urang. Si goblok mah nya kok aing mah diberi. Tapi kudu di dieu euy aman euy ngopina euy. Hampura anu gaduh kopi ku abi di pihaluan. Ada kumaha atuh abi teh geus ngadoa dari teh yang kopi pas aya nya meureun doa saya dikabul meureun eta. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kopi ini berkah selamat. Pokoknya barokah lah gitu. Aing ngaran aja mah soleh mah tidak kumaha tuh. Tega doa ge dikabul. Ente jadi aku mah hanya setiap orang keinginan teh sok dilaksana gitu. Kopi itu jadi robah jadi tiis kieu. Lain meureun. Nah, jadi tiis. Boa ieu mah euy. Ampun, gua kagak di dia, ampun. Abi mah teh niat mau kopi. Bita-bita tadi teh ngalewat, aya kopi di sana aku. Ampun, abi mah lain teh kabeli itu udah mana duitna. Jadi kok abi dicokot ya kopina. Nu kagak di dia. Ampun. Aduh Gusti, anu agung. Astagfirullahaladzim. Perake kopi didatanganku siluman ular. Aduh. Orangnya sengaja atuh. Ulung we. Kopi hiji-hijina.
Jeung ulung. Derita ieu kudu dirasakeun ku Cang Ulong. Ulah aing wae sieun ngarasakeun sieun kok ora teh. Manehna ge kudu sieun sia. Oh. Ah, nyaos ya. Kopi mana kopi? Kopi naon? Si Wadad tadi ngomong, tapi urang teh nyokot korek. Ieu eta teh urang teh kopi nang naon sih maneh? Siapa saritara maneh? Urang teh teu gablek duit teh maraban hayam kopi sakitu teh. Can ge di kumaha masih cokot di mana? Urang ka ditu saya. Awewe. Wah, ayo ka ditu. Kela parawan kana awewe. Teuing urang di apa sih nang daguris. Ke heula kopi mana kopi? Awe bah ditu aya apa ayo gua. Wah, Tuh belah ditu tuh. Maneh ka ditu terus da teuing nanyakeun alamat pokona mah ayo we nanyakeun alamat. Sok we kumaha teh apa cuman teh. Cik buru gerak. tapi halus awena. Halus demi Allah. Ayo Baik emang teang ku urang. Awas ake urusan kopi belum kelar tah. heeh. Awewe tanya ho juri Gipri. Urai badak. Nah, ini ya. Saya akan menyaksikan bagaimana deritamu Cang Ulong setelah saya tadi menderita ketakutan. Goblok si Pakoy mah. Aku awewe dina nu kieu patut aing. Awewe mah di kota. Main habis di mana nih? Mau kopi aing itu ka mana? Awewe mana awewe? Aing aya iprit nu kieu anjing tah. Dulu si anjing ge. Oh iyo urut ngajedogna teh meureunnan. Iya kopi aing. Si goblok karek diinum sakieu. Kotu lumpatan aya awewe boga pamajikan yang beberenyen ka awewe aing itu kopi. Tapi awewe ge eueuh ning mana? Kok ya awewe di leuweung kieu aing. Ku si Pakoy mah awewe anu ka dieu. Kitu patut. Aing mah teh. Seru euy. Situ nyawa ya orai. Deritaku ada deritamu loh ngampura. Ayo naon Pak. Ampun. Ampun dong. Pak. Teh parawan rana teh mah iprit ih. Geus nipu kopi di gubuk di ditu aya awewe parawan nyawa iprit ayeuna popoloran. Waduh sare di dieu. Waduh maruk aing rek nulungan deh. Sudi moal nulungan aing mah. Kota sia.